baheula mah ieu ti budak keneh diajar ngurek. Alus keneh budak baheula nu dialajar ngurek. Hah? Daripada budak ayeuna nyaro HP. Naon sabet ngurek nu meunang belut. Hah? Ngurek mah meunang belut ya. Papai kan. Tuh, papai sawah urang mah loba sawah. Balik teh bawa belut. Eta teh jumlahin neangan rezeki nu halal. Eta teh kasab, eta teh begitu teh. Nguseup berhasil. Alus kena nguseup daripada ngoplek HP. Da buya masuk momen sote nguseup lain kitu, nu ninggalkeun kewajiban. Cul anak, cul pamajikan, cul pengajian, di Jati Gede saminggu. Ai sia beleguk-beleguk teuing. Ya, rek kawin ka Kunti. Hah? Di Jati Gede saminggu. Kamana cenah ai si akang anu teu aya cenah nuju nguseup. Dina pangajian eueuh sholawatan lain ulah nguseup teh malah ieu teh bagian